Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Sabtu kaping 14 Maret 2026. Masih dina suratul Anbiya ayat ke 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna jeung nyararita itu jama-jama kafir waktu harita. Bari mencemoohkan mengolok-olok ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokna teh kieu, mata hadal wadu iraha ari ieu perjanjian. Azab Allah, siksa kubur, siksa dunia iraha geuning teu aya, cenah teu aya nyiksa Allah teh. Eta omongan kafir mencemoohkeun nangtang ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In kuntum lamun anjeun bener-bener bukti sodikin kalebet jama-jama anu benar cenah kitu cek umat kafir teh ka Rasulullah mencemoohkan. Dijawab langsung dina surat ieu keneh ku Allah Subhanahu wa taala. Lau ya'lamu lamun teh mah jalma-jalma kafir arapaleun terangeun alladzina kafaru itu jama-jama kafir hina dina sawaktu samangsa-mangsa la yakufuna manehna bakal teu mampu henteu bakal bisa menolak awujuhihim kana eta nu ditamplokeun kana beungeutna jalma kafir annaru panasna neraka jahanam. Moal bisa ngerak ayeuna we ngomong kitu mencemoohkeun. Wala an zuhurihim jeung teu bakal bisa nolak kana siksaan an zuhurihim ti tukangan tongongna ngaduruk. Him ka itu jalma-jalma kafir. Walahum jeung teu aya pikeun manehanana waktu tobat yungsorun jeung anu bisa nulungan ka itu jalma-jalma kafir lamun tos meunang siksaan. Ayeuna mencemoohkeun duy ka ayeuna ge sok aya umat kafir mah nu mencemoohkeun ka Rasulullah. Bahkan atau balita tatapina tak tihim bakal datang ka itu jama-jama kafir siksaan Allah bagtatan secara tiba-tiba teu disangka-sangka. Patabahatuhum jeung moal bisa menolak menghindar itu jama-jama. Fala yastati'una jeung teu bakal mampu raddahum kana menolak. Walahum jeung teu aya pikeun itu jama-jama yudorun kana dibere tangguh keur tobat sabab sanes waktuna tobat. Engke mah ayeuna upami rek babalik pikir rek tobat mah. Engke mah walahum yang durun teu aya pikeun itu jama-jama kafir yudoruna kana bisa ditangguhkeun. Saterasna walaqadis tuhzi jeung nyata sanyana geus mencemoohkan jama-jama kafir musyrikin waktu sarita birusulin ka pirang-pirang rasul min qablika ti samemeh anjeun Kangjeng Nabi Muhammad. Ti memeh anjeun Muhammad saur Allah. Nabi Nuh dicemoohkeun yen kapal di luhur gunung pajakeun teh majnun gelo. Nya akhirna mamanehanana anu tersiksa anu teu mau naik ka kapal Nabi Nuh mah tetep kena azab. Saterasna Nabi Musa tongkat jadi ular pajarkeun sihir jeung sajabana mencemoohkeun zaman Rasul ti samemeh Kangjeng Nabi Muhammad. Fahaqqa maka benar-benar billadi itu jama-jama kafir sakhiru mencemoohkan minhum ti antara manehanana makanu naon bukti bihi kana esta perkara itu jama-jama kafir yastahziuna manehna memperolok-olok mencemoohkan tidak peduli kana kebenaran umat-umat kafir tapi ka ayeuna ge resep mencemoohkan ka pirang-pirang nabi jeung rasul ti samemehna jeung ngarobah-robah naon anu geus aya direvisi
dirobah pajarkeun aya Allah tilu, aya salisu salesa, aya trinitas jeung sajabana seueur deui anu dirobah-robah dicemoohkeun. Tah ku kituna ayeuna mah dibere tangguh lamun teu daek nurut kana parentah Allah jeung Rasulna tangtuna siksa anu bakal dongkap ka itu jalma-jalma kafir. Mudah-mudahan urang sadayana ulah kacanakeun kunaon berita buruk atanapi ajakan-ajakan anu memang eta ajakan kana pamusyrikan. Barakallahu li wa lakum. Mugi aya manfaatna dina dinten ieu. Insyaallah patepang deui dinten Senen. Insyaallah urang sadayana dipaparin kasehatan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim.